Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Patepang deui sareng simkuring wastapun tiara sapitri. Dina danget ayeuna simkuring baris nyarangan pamirsa dina acara Wanawiri Warta Sunda Warta Kiwat edisi 16 Maret 2020. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, pausalan anu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih weweg dina sisi administratif tapi lemah dina praktekan teknis. Gubernur micontoh lemahna tim pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihak satekah pola merenahkeun pegawai Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nembahan tanaga anu musar kana pangladen teknik secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Buruan Gedong 1 Kota Bandung poe Senin 30 Maret 2020 genep Gubernur Nur nandeskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipajuti anggalna mula sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM utamana dina balanja rutin pamarentah. Pemirsa, warta dina dinten ayeuna dicekapkeun begi dieu. Simkuring tiara sapitri sejak amit mundur, amit mungkur bobo sapanon carang sapakan. Hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Audio Jungle.